kunci anu paling utama pikeun mutus mata rantai ieu virus corona teh ingtang ti masyarakat. Kade ieu sing taat masyarakat sadar kana hak jeung kewajiban ngeunaan ieu virus corona. Kurang-kurang apan pamarentah geus ngabejaan nya. Sabab ieu teh hasil panalungtikan para ahli. Sabab ieu teh hasil kurang ngadoa kasarareanya nya Kang. sangkan ieu virus teh engal suwung sangan wabah engal ilang. Amin. Sangkan ieu panyakit teh gancang leungit di negara urang khususna umumna di alam dunia nya Cepat berlalu. ada segala rupa oge pan tadi geus disebutkeun kumaha urang nalin. Semohon. Alhamdulillah mudah-mudahan ngalangkungan ieu lagu urang tiasa sakedikna ngabantos nyaeta Noel hatena masyarakat anu kiwari nuju ngamarudah. Leres Kang. Nya Nya. yang Makang. ieu teh sosialisasi penanggulangan COVID-19 Nya. Leres. kerja bareng kerjasama sareng gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jabar Semohon. dan link oge nyaeta jeung Putra Gira Harjatilu Semohon Kang. Ya. Bagja. ieu teh dipersembahkeun kanggo masyarakat anu sono ka wayang golek. Leres. Dapan sababaraha bulan urang teh lin geus hampir 3 bulan urang teh teu manggung-manggung. Para seniman. Ya. Cicing di imah turut kana program pamarentah. Gitu. Alhamdulillah apan ayeuna ngalangkungan ieu program teh pan urang teh asana pangan ka para masyarakat sadayana. Leres Kang. Ieu hiburan teh nyaeta anu disesepuhan ku Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Kang Ridwan Kamil atau Kang Emil. Nya. Nya haturan Kang Emil mugia Kang Emil cing panjang yuswa Amin. panjang jabatanana Amin. anu ting unggah poe karunya ieu Kang Emil berkah itu berkah dieu leu Nya Kang. nya Selaras. mudah-mudahan cing sehat Kang Emilnya didoakeun. Amin. Geningan bukti ayeuna sosialisasi ngalangkungan budaya ngalangkungan seni Leres. anu mikasono kana hiburan wayang golek pan biasana mah saeuting jeput Leres Kang. ila lajoanan ku loba ieu mah nu lajoan teh dulure wungkul da mineng bener lajo wayang endi lowe bolak-balik nya yang disebut sibuk bener ka itu ka dieu nuhun kasadayana ieu nya nu parantos ngiring-ngiring jabung tumalapung. Nya. Ada kebut. Ya teh Bapak Gubernur Jawa Barat teh sekaligus ketua gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat. Leres Kang. Oge Bapak Pangdam 3 Siliwangi, Aya. Bapak Kapolda Jawa Barat, Aya mancok. Bapak Wakil Gubernur Pangersa Bapak UU Ruzalul Ulum, Leres. Bapak Sekda Jabar, Aya. Bapak Setiawan Wangsana Tamaja, Leres. oge Bapak Kadis Budpar Jawa Barat, Aya. Bapak Dedi Taufik. Aya. Bagja. Alhamdulillah ke para biro humas, Nya. keprotokolan Bapak Herman Syah. Aya. Alhamdulillah nya oge anu ngahubungi sim kuring nyata Kang Irfan ti humas teh di leuh Nya. sugan teh Naon Kang? teh ngora keneh ni menikah kasep ti jelema teh. Nya atuh. Lamun awewe bogoh dewe. Eta segala hayang wae. Jang Kang. rupa-rupa romantika kahirupan ieu ngeunaan ieu wabah virus corona teh di leuh. Leres. Nya. Rupi-rupi Kang. Rupa-rupa ngeunaan ieu kajadian teh di leuh. Leres. Ngan da kitu pamarentah pamarentahna nu teu nyaah ka masyarakat. Ih, tangtos. Ngan urang ge masyarakatna eueuh deui Nurut.
kunci anu paling utama pikeun mutus mata rantai ieu virus corona teh ingtang ti masyarakat dah kade ieu sing taat sing saladar mah masyarakat sadar kana hak jeung kewajiban ngeunaan ieu virus corona sing taat kurang-kurang apan pamarentah geus ngabejaan nya laras sabab ieu teh hasil panalungtikan para ahli sabab ieu teh hasil panalungtingan para ahli-ahli medis ngeunaan ieu wabah virus corona semohon nya nya tuh teu sagawaya teu sagawayah nyin kaputusan teh diriungkeun heula mupakat bersama rapat heula rapat paripurna rapat bersama ngeunaan ieu kaputusan supaya mutus mata rantai teh nu matak urang sakabeh hamba rahayat teh kudu ngagugu kana program pamarentah eta ulah goreng sangka wae urang teh batur teh ya nya da kunyaah teteh cing sabar jeung tawakal urang teh nya 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 laras ulah ngeluh we pagawean teh ulah dasar areanya kan da sararea ieu teh nu jadi ieu teh sararea lain hiji wungkul lain golongan wungkul kabeh ieu teh bakakeun aku imbasna wabah virus corona nu matak urang kudu sadrah jeung tawakal ya, karaos Kang kudu sadar nya jeung sadar narimanya kan cing sadrah narima eueuh deui jalana pikeun ye dangukeun ku sakabehnya pang-pangna panayagan anu bararegong kumaha kitu pang-pangna Mang Ayep pan sok diajak ku Akang eta Heeh. ku demo wae Mang Ayep mah cek pamarentah negara Amarta we nya ieu mah di negara Amarta bo di mana-mana we bo di Jawa Barat kumaha tah geus nentukeun hiji program atau hiji cara supaya ieu wabah virus corona teh putus dan dugi ka ayeuna teh cacan kapenak ieu teh obatna ngan kudu yakin pangeran nurunkeun panyakit jeung ubarna laras nya semohon kudu yakin ngan urang kudu dibarengan tawakal jeung kasabaran nya sing sadar nya dari ikhtiarnya kan bari dibarengan ku ikhtiar laras metere anggeus da geus kesel aya yang nabuh dah urang nya. urang mah kayak ieu mah ada usaha nabuh tidak lajuanan teh marukana teh jangar kana otak teh nya acara lupa di cancel bos acara di Karengsa kabeh deui panayagan ayeuna ngadak-kadak jadi tukang kineu seniman mah kacau kan nya ceuk pamarentah cenah supaya mutus mata rantai ieu virus corona teh diantarana wajib pakai masker dah eta nya kudu make masker jika dewek ayeuna make masker paingon nya. ka bakut ieu zaman geus beda ieu budaya bakal beda bakal aya budaya anu anyar di negara urang ku ayana ieu wabah virus corona kumaha tah nya bakal aya new normal cenah nya new normal bener kahirupan anu anyar nya laras Kang nya apan iraha tiba heula nepi ka ayeuna sapanjang dewek hirup dina zaman ayeuna tiba heula nepi ka ayeuna can pernah bunga poe kudu memakai masker acan Kang bener nya tah ayeuna mah wayahna supaya mutus mata rantai ieu wabah virus corona teh ku ayana nyaeta make masker masker terus cicing di imah sabab naon ceuk para ahli lain ceuk dewek dan dewek penting nyahoana naon lain ceuk dewek ceuk para ahli ieu ngahebosna wabah virus corona teh nyebarna wabah virus corona teh tina eta tina droplet nya nyaho aing mah droplet naon hartina Kang lamun bahasa Sundana mah ngahebos teh tina muncratan teh hepos gun da teu kadempo sabaraha ribu antara sungut urang ka batur jeung sungut batur nya nu matak ngobrol teh kudu pajauh atawa make masker supaya ieu hebosan teh teu nepi ka batur udah sepet nya tawa cicing di imah jauh pet kitu deuleu make masker hirup urang kudu bersih kudu berseka lamun balik ti mamana geus nyabak nanaon kuburu-buru kukumah kumaha ngejabak nanaon teh lain diameuan buru-buru kumaha itu ieu mah geus jabak nanaon teh der diamuan sok penasaran penasaran ongko nah da maneh mah otak na ngeres
sok nyekal asin jebak asin nih sok damuan heula nya nya heeh tak ayeuna mah wayahna lamun geus init-initan ti mana-mana buru-buru kuku mah leungeun make sabun biasakeun mun bisa mamani laanan baju teh buru-buru asupkeun kana ciceuhan ya bisa masih seueur sorangan tade ulah nganggap enteng gitu teh nya kan ulah nangtang deuleu ulah disepelekeun ieu kejadian teh lain heureuy ieu teh sabab kaituna bakal ngarugikeun jelema nu liar lamun urang kakenaan ku wabah terus urang kaituna nontoyo tatawa noyod bawa karep sorangannya kan bawa karep sorangan dina TV geuningan aya nu kena ku virus Covid der kabur oh karunya eta para perawat berkah itu berkah dia para perawat dulu ciciduk saja jalan nya saking kusieun meureunnya kan lain heureuyaneun ieu wabah virus corona teh lain nya sanajan dewek tukang heureuy katelahna si cepot teh tukang heureuy tah keur ayeuna mah dewek geus tara heureuy anu wah rek heureuy kumaha da panggungna ge eueuh bener